Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kumaha daramang barudak kelas 1 tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Alhamdulillah barudak ayeuna urang majeng kana pangajaran nawih sareng maca saja. Yuk kurang kawitan lah ku bacaan basmalah sesarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nataan waraga ciptaan Sujana. Ieu mastaka, ieu rambutna, pan ieu taan, nu ieu kening, ieu mah soca, ieu pangambung, nu ieu cepil, pan ieu dam, ieu mah baham, aya wawasan, pan ieu angkeut, nu ieu teu, ieu mah tak-tak, nu ieu punduk, pan ieu tonggong, nu ieu dada, ieu panangan, aya remaan, nu ieu udel, puser anana ya, napa tuangan perut, ieu mah imbit, pantat, paranti caling, ieu sampean, aya remaan. Tah barudak kitu nyanyi lagu Nataan Waraga. Ayeuna majeng ka maca saja. Barudak urang teh kan ayeuna masih dina pangajaran miara awaknya. Tah ieu aya sahiji murid atanapi urang kali anu berseka. Kumaha barudak? Berseka teh nyaeta baresih nya itu karorotor tapi rajin miara awak. Judulna Asih Murid Berseka. Asih murid berseka, waosna bodas bersih, rambutna hideung sareng rapi, kuku dituk-tuk saminggu sakali, awakna bersih sareng sengit, janten sumanget ka sakola. Tah upami maca sajak barudaknya kedah rada dilagamkeun macana teh nya sapertos maca puisi lamun dina bahasa Indonesia. Nah, sakitu barudak pengajaran maca saja. Alhamdulillahirabbil alamin barudak sakitu wae pengajaran ti Ibu Desi Magdayani dina pengajaran bahasa Sunda. Mugia barudak kelas 1 tiasa ngawihkeun nataan waraga jeung maca sajak asih murid bersekanya tiasa diajar dicobian di bumi mangga dinyanyikeun atanapi dikawihkeun kakawihana sareng berlatih atanapi latihan maca sajak. Sakitu wae barudak hatur nuhun kana perhatosanana. Insyaallah engke tepang di dina pangajaran bahasa Sunda salajengna. Wassalamualaikum